Kacapek ladang ngurus, kacapek ladang ngalahirkeun, mudah-mudahan sing dibales ku surga jeung karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bisa cenanya nyanyi dangdut tong salah ieu teh mantan artis karaoke dangdut. Jadi baheula aing pernah edan dilepis ngaji baheula mah teu kieu dilepis. Eta teh anyar kene urang kieu teh. Ya baheula mah karaokean wae di ditu radio Galuh asup miluan teh emang bagus teh miluan karaokean bagus ya. Luan di kangen warung luan lalu tuh itu tuh di RSPD di Dadaha tadinya kan aya radio aing asup di umar poe minggu mastri eta mah penyiar teh mas di miluan cenah rek naon cenah lagu dangdut cenah lagu Roma ieu mah aya di karesepna oh itu baheula teh bika jadi bahdukun aing kungsi apal bahdukun si alam oh bukuna teh ka dieu geuning panjang ka dieu oh ni pernah fotona aya keneh ka dieu teh panjang geuceul di tukang pondok teh jogetna bisaeun oni baheula dilepis aing ka hareup ngiluan lomba. Itu kan ngabuburit hari data cenah. Ini dari mana saya dari Kawalu mau apa? Saya mau ikut lomba. Apa naon karaoke naon dia? Dangdut naon? Satu si alam badukun. Oh bisa gitu lah mah aing we. Kalau urang teh nyanyi ho kieu sora teh badukun namun kitu baheula teh. Adam badukun sedang ngobati pasannya. Aing harita. Edan harita wah joget aing da latihan di imah. Dikunci heula pi nampek pantau teh poin wah joget si alam kali itu kali ada heula aya nu keketrok kecek paruman bae aya naon cenah bae keur latihan dan bika bisa naik di panggung latihan kitu baheula aya da bagus eling tahun sabaraha tahun 2000 sekian itu oni umur 22 tahun eling tah ngaji di pasantren bika umur hampir 30 tahun kakara keluar di pasantren. Nah, itu jadi ladang sesa gitu teh mah bisa nyanyi dangdut. Nah, ayeuna mah dangdut naon? Dangdut religi, eusina kaharti, eusina mawa kana eling, matana hasilna bakal eling. Ieu teh alatul lahwi, alat kaulinan, lamun dipake ulin, lamun pake teh eling, ngan ieu mah lain keur ulin, ieu mah keur ngaji, matak ieu teh alat pangajian. Beres deh, gitu. Dan cek sufi kayak gitu, cek ulama sufi kayak. Dan katanya ibu saya tenan wasobul hak yujidul quluba ilal hak. Paman ashqa bi haqqin yata'aqab, paman ashqa bi syahwatin yatazandaq. Lamun dipakai teu bener maka bakal teu bener. Lamun dipakai bener pakai eling maka bakal bener eta teh musik teh. Beres teh, ayeuna keur dipakai ngaji mawa eling ka Allah Subhanahu wa taala. Beres. Aya keur pengajian nyanyina dangdutna dangdut religi. Balik ka imah geus robah deui da di imah mah aya budak. Budak leutik, abi buka budak umur 4 tahun setengah. Ayo ditonton ku budak nu tadi teh boro-boro di jalma gede atuh. Budak leutik 4 tahun setengah geus bisaeun muka HP. Geus bisaeun ngahurungkeun data. Beres. Sok ge naon nu ditinggali ku barudak ayeuna teu pati manfaat. Dibuka teh mamut checklist pizza nepa susui paraca. Motelukan karek su ipat kieu bisa. Yes, we ultra. Bayar bika apa lain coba majikan teh kamu cenah ih nurutan budak cenah geus aing teh cicing bidu itu abi kamari bisa kamari malam Jumaah sama di Onang tadi tuh ke daerah Tasik Pakasi Penmat kota Tasikmalaya didinya tanyani eta barudak langsung keluar kodamna eta nu dihareup langsung ka radio abi pisan pas aja ieu ya Allah generasi ayeuna teh kitu jabaleun budak ku eta nini teh kituan na TikTok di YouTube belah dia kumaha sarua tikeun geus sieun ragrag eta kacang suwung atuh derek kumaha barudak areling da geuning urang kolot ge sarua teh areling beres teh urang eling budak urang geus sararea sing naon sararea aya teh mah wayahna we da camana geus kieu mun tadi teh dibimbing perlu bimbingan di sararea beres kitu kan we nu penting mah eusi nah tong sok fokus kana cangkang sing fokus kana eusi sok we cerek milih pisalakieun atawa piminantueun kaset irung mancung kulit bodas tapi ipis loketna naik hidung besekol tapi kuano amplop naik di mana cek aing oge pasti teu paduli naik letik hidung paduli nu penting kanal deketna sok da sedengan ku awewe ayeuna mah lain soleh lain naon duit beres teh beres teh salaki
salaki ini ke Jakarta keun bae masih sabulan papisah ge nu penting anterkeun bae salaki teh pati kaset beungeutna hideung oge ladang papanasan unggal poe keun bae nu penting mah dengekeun tah Kang tepah tah eta mah geus lah tong sok loba teh ngagolok hareupeun pamajikan dan kalah atokeun kalah hudekeun lobakeun mah sabab geus diukurna kudu kitu bayangna nu kitu mah naon nu kitu mah awewe materialistis nya naon bedana jeung jurig kuris awewe materialistis nya naon bedana jeung kiciwis dulu sumpah kayak gitu awewe matre mah cewek matre ke laut aja lakukan ulah dilakukan Muhammad leres mudah-mudahan dia mah teu malalakre awewe amin da lain ku duit hirup mah sia hirup mah kunaon kunapas ku duit nu penting masalah ki urang bager tukang ibadah cukup karena loba duit oge salaki urang bari kawin wae mah loba selingkuhanana di ditu di dieu naon sababna loba nu muda loba duit terus teh haji dasep teh loba duitna wah loba nu ngaWA teh oni ge ayeuna loba nu ngaWA teh da paleun geus loba duit sia depak eta mah ngadedak pararayu nu loba duit mah leres mending keneh salaki urang nu biasa-biasa saja tapi tetap setia sampai naon sampai mati anu penting setia lupa duit ke diselingkuhan mah teu ngeunah leres teh ceuk gitu mudah-mudahan sing saroleh we nu di dieu mah amin ya rabbal jadi tong ningali naonna tong tingali bungkusna tapi tingali eusina ieu nu dilagukeun aya manfaatna henteu keur ulah dieu tah eta nu ditingalina da ceuk Imam Ghazali ge nalika hiji syair dinyanyikeun tuluy eusina dakwah maka eta sarua we jeung ceramah dak sok nyarangikeun di mana di dieu di masjid eleng umat eleng tarik kan leres itu sarua we dakwah eusina mah tak dia nada dan dakwah nada na aya eusina oge dakwahna aya leres teh dua tah naon nu kadua teh ceuk deui wae cede-cede dabar sareng ceuk mah dabar geus niatan di ditu keneh tak balik teh ditanya ku salaki nu teu ngaji ngaji daun cenah dia teh teuing cenah poho deui nah cenah amani kaos aing molor balik teh bisa keneh mah terus teh wadah teh boga usaha kudu sing bisa ame balik ke era naon cenah tadi teh kahiji cenah sholawat kadua cari berkah nomor katilu amat minimal tuh ingetan eta terus eta nu kadua nu katilu rek naon ngayakeun impian unggal tahun mun tadi mah hayang inget-inget jasa inung jeung bapak kieu bisa kieu teh ieu teh naon hasil jasa tinu janten guru urang sada litazkiri hikmati syaihi ieu teh rek ngelingan ka urang kana jasa nu jadi guru urang sadayana leres ibu boga budak opat capek henteu ngurusna lieur henteu di imah ku budak opat eta lieur ketika eceu masang salon pas di dieu lieur kudu jadi anak beres, dia minta duit, dia lewe. Beres, dia modal wae, dia mompol wae, dia lehoan wae. Pusing di imah teh. Eta ngurus budak opat. Tanyakeun ka ajengan, tanyakeun ka guru TKA, tanyakeun ka guru TPA. Ngurus budak leuwih di 20. Lieur teh kira-kira. Wah. Lu ieu diuruk, lu ieu galungan. Sok teruskeun sok mengaliwat ka TPA. Abdi payunan teh. TPA di payunan. Wah, lamun lohor asup TPA. Wah. Silih boleh dong, silih beri anjing sian. Oh dia di mah ajengan ngalewat, ngawa pulpen. Ya. Leres di kendaraan di mah ajengan. Oh mau baheula mah keur bilik keneh. Di budaonan, di buleudan. Leres. Lieur. Mata pun hayang apa? Capekna ajengan, capekna saha guru TK ajaran. Oh di geripu. Di onang tak guru TK cenah. Bau saya cenah pakalebatan keun ngaos, saya cenah mustamina TK. Wah, lieur aing. Oh, tuh ieu ceramah eta budak kereuk eta. Aing geus taat cenah bu guru. Aing taat ya sok ke guru cek urang. Geus. Ieu repeh kabeh. Naik ku aing teh repeh. Naik ku guru cukup kieu. Repeh kabeh. Leres. Kurang dari kolot teh nurut tapi tinggal ku guru. Kan itu. Lupa. Leres naon sababna jadi ku kolotna henteu
Kade ulah goreng sangka kau jadi guru nak boro-boro aku guru teu diarahkeun kudu hormat ka kolotna kade tak bisa salah sangka. Naon sabana budak make sing telenyeng ku guruna sabab ngarasakeun diarahkeun kana pi akhirat teh. Terus ku ibu mangarsa kadali naonan dibere dahar dibere nginum dibere pake diinitkeun ka mana? Ka sakola, di sakola mah diajarkeun ieu lamun hayang salamet jaga di poe kiamat baca ieu apaleun Fatihah, apaleun Al-Falaq, apaleun Anas, apaleun Qul huwallahu ahad. Padahal urang jadi indung bapana teu pernah ngawurukan eta. Balik-balik eta budak geus bisa. Eta budak mimiti asup ka imah tuluy dahar. Bismillahirrahmanirrahim cek budak Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bisa rek sare bismikallahumma ahya bis bika amut. Budang sare eta budak ngadoa, doa budang sare. Leres. Itu ngadoa ieu ngadoa, bisa doa itu, bisa doa ieu. Pernah teu urang jadi kolot ngajarkeun? Teu pernah. Geuning budak ujug-ujug bisa. Eta ladangna. Ayeuna urang pernah teu budak ngajarkeun nadoman di imah. Geuning pas katingali urang, ya Allah anak aing bisa nadoman Gusti urang sadayana. Wah, urang teh bunga luar biasa leres. Ladang saha eta teh? Urang sada cek apa ya cek apa di haur. Cek bapah haur lamun anjeun oni hayang menang ilmu, hayang pinter sing tekun. Tekun ngapalkeun mun hayang pinter apalkeun. Badak Mang Musin ge aya ngapalkeun di pesantren teh sabab mau balik pangumah kudu diapalkeun, kudu ditalar teu mawa kitab kaluhur. Leres teh diapalkeun tungtung waktu batur hees aya mangapalkeun. Batur masalah urang mah fala ala infala ala tapala istapala ifala awala ala panjang begitu salapan batur mah hees apalkeun aya. Coba pada sing tekun budak karah mun hayang jadi ajengan, hayang jadi kiai, hayang jadi tukang ngomong. Mata tekun kieu we. Budak karah di luhureun asrama teh dihareupeun santri duo kayak kieu. Coba tuh tekan ini sia baik. Gelo saya mau ngomong sorangan baik. Mata kabar teh mun hayang kawas oni cenah sing gelo heula. Ngomong sorangan, hareupeun tangkal saut teh ngomong. Hareupeun balik ngomong, perlu hareupeun kaca, sok hareupeun beungeut sorangan. Ngomong tak budak era cenah hareupeun kaca cenah katingali beungeut abdi maneh yang hareupan beungeut sorangan geus era ngomong yang hareupan beungeut batur. Laras teh tekun teh hayang pinter mah sing tekun ngapalkeun sing tekun budak karah mun hayang manfaat dina ladang diapalkeun sing hormat coba teh. Hormat ka saha deui wa ka guru dan geus mere ilmuna sing hormat sing tak. Tong sok wani-wani naon nalika ditita tong sok wani-wani umum kudu dae. Lah kuy mah insyaallah alhamdulillah kok tarong nalika ditita ku bapak nih ka dia lupa teh. Nih ka bawah lupa nih ka bawah ngaco langsung ceritakeun. Abi mah 2 tahun pangarsa ngiring jeung bapak kemana-mana kana mobil. Mun bapak kontrol utamina bapak teu damang wae, teu damangan pas abi bade akhir keluar teu damangan wae. Mata kontrol wae ka Tasik ka dieu, ka TMC ka dinya ka daerah di dinya deukeut tren di dinya baheula mah aya apotek di dinya. Tadi dinya bapak kontrol wae ka dieu. Oni bagian dihareup na mobil dihareup kieu wae bagian ngajaga. Lamun aya hoyong bapak teh cenah ni hoyong permen turun harita kene. Teu ngitung 1 2 3 geus langsung eureun eta supir geus siap. Supir mencek bapak langsung eureun oni lumpat langsung ngajlok sia lumpat ulah aya menit acan wah ieu teh bapak bawa kitu nya bakat hayang taat kana jadi guru alhamdulillah jadi berkahna seperti kieu ladang taat teh lamun hayang manfaat ya barudak di dieu sing taat sing hormat kana jadi guru masyarakat lamun hayang manfaat hasil ilmuna tong jauh ti kiai tong jauh ti ulama tong jauh ti ajengan leres eta kuncina da cek nabi eta mah alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama tong jauh sing minang deukeut jeung para kiai jeung para ajengan naon sababna fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah sabab Allah bakal ngahirupkeun hate nu paeh lamun urang deukeut jeung kiai deukeut jeung ulama mata deukeut jeung ulama mah eling wae mata deukeut jeung ulama mah istighfar wae leres da ku ulama ku ajengan diajak dia ayeuna mah istighfar yuk akhirnya orang pikir Allah pikir ya nama subhanallah kalau Allah orang puji Allah alhamdulillah sarere apa barengan leres aku deket najeng ajengan teh bakal ngadeketkeun urang jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala leres tong jauh di ajengan di dia aya ajengan tuturkeun ajengan nu aya di dia utamana ulah kitu nuturkeun ajengan YouTube nuturkeun ajengan aya TikTok menang silakan tapi bebeja hari tahu hukum dak nu kegedean jasa mah lain nu itu nu gedean jasa mah lain oni mah aya ge balik deui aya nu maot di jalan pada da nelepan ustaz cenah ya nu maot di nya urus kana ku di dinya
Leres 24 jam lebih lemur mah di dia. Leres mata sing hormat keajengan nu aya di lembur lain ulah kanu jauh sabab ajengan nu di lembur mah 24 jam ngurus urang sadayana. Leres ari bisa Fatihah di mana emang tina YouTube gitu dirinya di guru TK di guru TPA di guru DTA urang bisa gitu. Leres jasa aranjeuna luar biasa mata tong jarang sing hormat tong sok ngomong ke ilmu teu bisa mere tong sok ngagorengkeun minimal ya mah mere henteu ngomongkeun heueuh maneh bisa Fatihah unggal salat Allahu akbar tuh maca doa intidah tuh maca Fatihah tuh maca surah tuluy pas ruku apal bacaan doa ruku apal bacaan doa intidah ari kan mere nang ngagorengkeun we kumaha manfaat ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nu biji anu di naon-naon ogenan anu di duniana teu ridhoeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mun hayang manfaat sing hormat ka guru sadayana ieu mah menang sok bisi can mere tawarga heuh dari teu hayang usaha ajengan teh dari weuh teu ngurus saha urus budak ibu da ibu ge ceuk ibu teh da lain teu hayang ngurus jadi anak lain teu hayang ngaburukan jadi anak da ibu mah jeung bapa riweuh ngala duit keur bekalna. Leres ibu riweuh ngala duit keur bekalna tuluy anak diserenkeun ka ajengan mata ajengan teu kabur usaha sabab ngurus anak ibu matakna deketan kiai minimal teu bisa mere tong sok ngagoreng minimal ngadoakeun guru urang sadayana sing naraon sing bararokah ilmuna mun perlu bere boga duit mah ayeuna ka oni mere kade ajengan nu di dieu teu dibere tak oni mah di ditu lamun aya tabligh akbar kabeh dibere ajengan teh lain nepi ka kapilaraan oni balik mawadus ajengan di dieu bere oni mah dus aqua meureunang kitu nya di dieu mah dus ale-ale we sabab pimanfaatan urang teh di dieu. Beres teh deketan ajengan deketan kiai sabab ku aranjeunna urang bisa wabuh ka Allah Subhanahu wa taala. Leres deketan ajengan jeung kiai khususna nu aya di tempat-tempat sabab ku ayeuna anjeunna naik iman urang sinyal naik lamun loba deket jeung ajengan sinyal keimanan teh naik tuluy-tuluyan. Leres jauh dari ajengan nah hate teh bakal jauh di Gusti Allah mata deketan kiai deketan ajengan luar biasa jasana kalau urang sadar yana. Leres teh urang bisa itu ieu teh ladang jasa anjeunna urang bageula sepuh-sepuh bageula masuk ngaheja oso eta teh jasa nu jadi guru urang sadika urang aya bisa maca Quran alif jabar a b jabar ba t jabar ta bakal ngaheja b jabar ba P jabar pa sin jersi ya alif jabar ya Bapak sia bisa gitu taladang guru urang sadayana bisa salat urang sadayana bisa sedekah urang bisa nutup aurat eta teh jasa guru-guru urang sadayana barudak urang sadayana diurus ketika bisa itu bisa ieu eta teh ladang guru-guru urang sadayana matak minimal urang doakeun mudah-mudahan sing kasalaur ka guru urang sadayana amin ya rabbal jadi pesenna tong jauh di ajeng sing deket jeung ajeng ame bisa waluh jeung Allah ame bisa ka surga sasarangan jeung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.